Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjujur sareng para pamilon nuku simkuring mimpi kahormat. Puji sedarang syukur hayu urang renjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin urang hidayah sareng inayahna. Tegakankeun selawat kali salam urang sanggakeun ka junjungan urang nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina, para sahabatna sarta urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun Mista simkuring Citra Aulia Pratiwi Abidin ti kelas 11 mika 3. Simkuring nganggem pancen janten panunggu catur ngahaturkeun nuhun ka para panyajer sareng para pamilon anu parantos kersa hadir kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan denda kanggo henteu nganggo masker. Kukituna hayu urang buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panjajer sareng para pamilon nuku simkuring mimpi kahormat. Sarta acan kana acara anu salajengna simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta aya Bapak Ade Panji Maulana Masud MPD anu asalna ti Majalengka Bogorna Kaping 7 Agustus 1965. Mantena mangbuktiskeun guru mata pangajaran ekonomi di SMA Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta aya Iku Ladia Nur Amalia asalna ti Majalengka Bogorna Kaping 18 April 2004. Mantena mangbuktiskeun salah sahiji masyarakat anu biasana anggeus. Wilujeng enjing teu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin sadayana supados urang leuwih neuleuman ngeunaan kijer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu langsung we urang ngaregepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Ade Panji Maulana Masud MPD kanggo ngaduhikeun kamandang. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Masud MPD anu parantos ngaduhikeun kamandangna. Nurutkeun mangkana. Ayeuna denda ieu teh manggupikeun salah sahiji cara pamarentah kanggo ngadisiplinkeun masyarakat supados nganggo masker. Upami ditidik-tina segi ekonomina masyarakat teh aya anu mampu mae denda sareng aya nu teu mampu mae dendana. Cara ieu teh sae, tapi beda deui caritana upami denda ieu teh ngajadikeun masyarakat leuwih sangsara. Kumaha kitu hayu urang lajengkeun wae isawalana. Anu salajengna pun Iku Ladia Nur Amalia dihaturanan kanggo ngaduhikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Iku Ladia Nur Amalia anu parantos ngaduhikeun kamandangna. Nurutkeun mantena. Ayeuna peraturan denda kanu henteu nganggo masker ieu teh bener pisan sabab masyarakat jadi sareneun didenda ngajadikeun masyarakat karanggo disiplin nganggo masker. Ayeuna peraturan ieu teh sae pisan sabab ayeuna jalmi anu kainfeksi virus COVID-19 beuki nambahan. Salajengna simkuring bade ngawatesan ka para pamilon anu bade ngadugikeun patarasanana ngan saukur 2 urang. Dina bade tumarosna kedah ngucungkeun pananganna pila teras libatkeun mamin. Hatur nuhun ka Kania Putri Gameli anu parantos ngadugikeun patarasanana. Patarasana kira langkung ngeunaan sabaraha denda anu ditanggukeun ku pamarentah. Sumangga ka Bapak Ade Panji Maulana Masud kanggo ngawaler patarasan. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Masud anu parantos ngawaler patarasan ti kami. Anu eusi walerana nyaeta ditilik tina artikel suara.com. Pamarentah di Jakarta teh ngangsukeun denda segi 2 juta rupiah ka masyarakat anu ngalanggar peraturan 10 kali sareng ditambah ayeuna sanksi gawe sosial. Para hadirin sadayana teu karaos ieu acara teh parantos selesai. Alhamdulillah dikawit dugi kalansena ieu acara sawala teh kalaksanakeun kalaya lancar. Kukituna hayu urang tutup ieu acara sawala ku aosan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panunggu catur sareng saparang kanca beda dihapunkeun bilih aya cariosan-cariosan anu tegeunah kana manah hadirin sadayana. Mun sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.